Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wilujeng kasadayana kurang kali murid kelas 2. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sadacan di kawitan pelajaran bahasa Sunda. Hayu urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Alhamdulillah salajengna urang diajar kecap saharti atanapi sinonim. Naon kecap saharti teh, naon ai sinonim teh? Nyaeta kecap anu hartina sarua jeung kecap nu sejena. Atau kata yang mempunyai bentuk beda tapi mempunyai arti yang sama. Nah, contohnya tinggal di dia. Contoh-contoh kecap sinonim. Sobat, sosobatan. Sama dengan babaturan deket, sahabat, babaturan dekat. Babaturan, rerencangan, atau napi teman. Pipireun, gigireun, dipipir imah, digigireun imah. Bungah, gumbira, gembira. Sarua, sami atau akur. Beda, benten. Bareng, sareng, bisa, tiasa. Saya contoh kecap sinonim atau napi kecap saharti. Penyebutanana beda, tapi ngagaduhan arti anu sama. Emutan, pikiran. Ulah loba emutan. Ulah loba pikiran. Nah, gitu. Sok we sing tenang, nah gitu. Hanjakal sama dengan kaduhung. Hanjakal henteu sakola. Jadi we teu apal. Kaduhung teu sakola. Kaduhung kuring kamari teu ka sakola. Jadi we teu diajar bahasa Sunda. Kaduhung. Rajin, getol. Sing rajin ka sakola teh, sing getol ka sakola teh, sing getol ngapalkeun teh. Tah itu contohnya. Ageng, badag. Ieu gunung teh meuni agengnya. Gunung Papandayan meuni agung. Mobil bus mah meuni badag. Ya, contoh. Alit, leutik. Alit teh kecil, leutik teh kecil. Cali, diuk, duduk. Mapah, lempang. Ari ka sakola kana naon? Ah, mapah we abdi mah teu kana ojeg, teu gaduh artos. Tah gitu. Ah, mapah we abdi mah olahraga ka sakola teh. Tah gitu. Lempang euy. Nah, lempang tah biasa. Gampang atau napi gampil. Tanya sami teh gampil, gampang, babari sama dengan babari pisan ulangan kamari mah. Gitu. Kasohor, kakoncara. Roma Irama teh kasohor, penyanyi dangdut. Roma Irama teh kakoncara raja dangdut. Dinten, poe, wanoh, wawuh. Nah, dinten, poe Senin, dinten Senin, wanoh, wawuh. Kudu wanoh kasasaha supaya gampil dina silih tulungan. Kudu wawuh kasasama. Kiwari ayeuna zaman kiwari mah zaman ayeuna mah zaman sekarang. Mineng, mindeng atau mineng, sering.
abdi mah sok mineng ka sakola lantaran sabab kedah kudu kedah daek ngapalkeun kedah rajin kudu juara pinunjul dadang pinunjul kahiji dina lomba pidato juara cager damang hese sesah meni hese naik sepeda teh meni sesah ieu ngompak sepeda ngajual ngical ngajual baju ngical calana misalkan ngajual ngical jeung sajabana ti eta seueur pisannya sok kupil idep pilarian kecap sinonim. Ayeuna sok buka halaman 75 buku paketna panyungsi basa ngalarapkeun kecap saharti jadi menerapkan kata sinonim pek lengkepan kalimat dihandap ku kecap nu geus disadiakeun tadi dia sosobatan babaturan deket berarti dia si manis jeung si belang sosobatan si manis jeung si belang babaturan deket imah si belang pipireun laligar malkar kembang teh kekembangan ke laligar kekembangan ke malkar sok dituliskeun nya halaman 75 jadi menerapkan sinonim emut-emut persamaan kata jadinya sinonim teh persamaan kata tah sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda nya sok dipelajari diapalkeun dikerenjakeun nya hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.